Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun ka Rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Didi baraya-baraya ki Sunda di mana bae ayana saantero jagat. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng jujutan carita si Kancil ti Pakidulan karangan Kiliksa. Mang Didi ngahaturkeun wilujeng ngabandungan nu ayeuna bagian anu ka 55 na. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu ka 54 na. Pedaran Mang Dedi kabegat wanci dina mangsana medarkeun kaayaan di bumina kersana Eyang Wisesa kalayan dipayungan ku dua muridna nyatana si Kancil Ketut Jang Topan. Kumaha tu para pamirsa, lajeng dari cerita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadaya. Hawa gunung tiis tur seger matak betah. Angin letih ngahiwir nebakana dangdaunan aroyag pating arulan. Ari sakadang manuk mah recet we teu aya repehna. Patembalan jeung pada baturna bangun galumbira pisan. Breh atuh gunung karang tetep ngajegir. Ngadangong pinuh dangiang. Ngajega atuh bangun gagah. Perbawa Pandita Wisesa leuwih nu matuh di padepokan Gunung Karang. Harita saeusining jagat lir anu husu milu ngabandungan milu ngalenyepan ngadedengekeun sabda Pandita. Amanat guru ngeunaan atikan budi didikan akhlak anu hade. Dua murid anu mancok payungeun anjeunna arunggut-unggutan. Ngarti kenapa patah sang Pandita. Nu sakitu merenah, sakitu antebna, moal aya anu wani ngabantah sabab eta memang bener. Goreng pisan lamun boga sifat resep males, hayang nyiksa mayar hutang anu teu heula-heula. Duh, eyang. Abi rumaos lepat salaresna madina hate abdi teh teu waleh nyangkarung teh rasa kaceuceub. Neuteuli ka musuh-musuh abdi anu jadi cukang lantaranana. Mautna pun bapa atuh sajabi ti kitu teu waleh keheul ka musuh abdi anu kantos ngahina sareng rek nyilakakeun ka diri abdi eyang. Ceuk Jang Kancil manehna beuki rumasa. Yen dirina kotor lemokot keneh ku dosa jeung kasalahan. Sabot si Kancil atuh rengse ngomong pok deui Jang Topan harita. Ngomong bangun arek nurutan ka si Kancil. Kami oge sami bae eyang. Pangna berkaditu berkadieu teh bakatku ceuceub kasih jamring sabatur-batur. Anu geus maragatkeun nyawa indung bapa abdi. Ceuk Jang Topan sarua ngarumasakeun salah. Ngadangu dua muridna nyarios kitu pok atuh kersa Eyang Wisesa.
lamun syeg baroga parasaan kitu di ayeuna kahareup mah sing buleud pate kajan sing gilig pikir yen nyiar ilmu pangaweruh teh dasarna lain keur meraga sabatur tapi naon tapi niatna ibadah ka Allah ngajalankeun parentahna ngajauhan cegahanana kitu we ayeuna mah saur kersa Eyang Wisesa nyariosna daria pisan sumuhun kahartos ari kitu mah Eyang abdi teh kedah kumaha atuh sikap abdi ka musuh-musuh abdi nah kedah kumaha upami maranehna tetep bae atuh mika ceuceub sarta ngebahayakeun ka diri abdi Eyang keumah eukeur atuh anu ngaran Ki Arsala teh garong-garot rajana bangsa purah nariweuhkeun atuh kabalarea tah kedah dikumahakeun saena Eyang cek si Kancil harita keukeuh hayang boga cecekelan nah kumaha carana yang hareupan musuhna anu kitu galagatna ngadangu kekecapan si Kancil kitu pok kersa Eyang Wisesa gampang kasih urang mah omat ulah nyieun pucuk cigerang tecepe kudu hade tekad jeung hade lampah ulah rek nyeri kana hade batur ngan lamun ka urang aya nu rek hianat atawa ngaguna sika nya wajib ngabela diri dapiraku atuh rek masalah kitu wae mah sabab anu disebut sabar teh lain hareutina dicabok pipi kencamikeun pipi kacuhu lain kudu kitu tapi kudu bisa nyempatkeun diri luyu jeung darajatna jadi tegasna mah lamun seug batur nyaan ngamusuhanana ka urangnya lawan esa bisa-bisa ngan urang kudu boga panyengker memeh perang tepek ajak heula kana jalan nu bener tur yakin dina lempengna sugan jeung sugan we manehna atuh jali babalik pikir cenah eta geus teu beunang diomean deui beda deui aturanana atuh kumaha we carana najan rek diperenan oge taya salahna jeung tibacaan matak ngabahayakeun maka urang tuh kitu nya Eyang nya nuhun ari kitu mah tuh Eyang si Kancil ngerasa suguma memang eta anu dipiharep kumanehna nya sanggeus kitu mah si Kancil jeung Jang Topan teh beuki layeut we nyaan kawas adi jeung lancipna teh boga rasa yen pada boga musuh boga kasang tukang kahirupan anu ampir sarua atuh pungguh we atuh aya batur teh aya gesan pakumaha satuluyna atuh si Kancil jeung Jang Topan dipernahkeun we di hiji kamar nu haja disayagikeun keur murid-murid anu matuh di dinya mangsa alam teu karasa kocap ning isukna eta dua jajaka teh ngamimitian dilatih bela diri silat di dasar heula we najan anu geus boga dadasar ge si Kancil jeung Jang Topan kacida bungaheunana lantaran ayeuna mah atuh geus resmi jadi murid kersana Eyang Wisesa leuwih jongjon moal loba pamikiran ieu sarta teteg kana hate ngan karikoson soson we diajarna kasubri para wargi cag urang tunda heula di hanjuang siang deundeun di handeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun insyaallah mangsa datang pamuga kasorang deui ayeuna urang kocapkeun kaayaan di Gunung Tampomas khususna ka kieu Kibuana rakana kersana Eyang Wisesa teh.
kasubli para wargi. Urang ngaguareulah carita nu geus lila katunda-tunda. Mudag hancak buntut catur anu kapungkur. Nyatana nyaritakeun kaayaan di Tatarowetan di wewengkon Gunung Tampomas. Kocap di hiji mangsa kaperangan harita teh alam isuk-isuk. Kira wanci haneut moyan. Mata poe sumirat nyangan buana panca tengah. Cahayana sumebar atuh ka buana panca tengah. Dipapang kurecetna sorak manuk ngedalkeun pangbagea ka Batara Surya nu tara jalir janji. Unga poe teh toleh medawe dina waktu anu matuh dina mangsa anu merenah. Angin leutik ngahiliwir nebah kana dangdaunan aroyag pating arulang. Silih gupayan jeung pada baturna bangun anu betah tumanina lubina gumbira hate. Ari alam atuh awang-awang langit lenglang taya tedeng aling-aling. Hawa seger estuning matak betah tumanina. Matak jag-jag kana awak, matak sehat kana akal jeung pikiran. Kawatu alamna bersih kaneh teu acan kaganggu ku kokotor-kokotor alam anu matak ngadatangkeun kasakit jeung panyakit. Eweung hideung atuh anu ngadingding di lamping gunung. Katara semu hejo lembok, estuning pikabitain. Ting jarumpluk gulugundukan, sawareh mah nebak rata taya hahalang. Luis lir parawan midang. Kawas cek paribasa gelis gunung teh kasebutna. Ditutup ti kaanggangan mah estuning luis manis pikalucueun. Tapi das ari geus deukeut garek gok dekok karadak heuras loba lombang-lombang loba jungkrang rungkang anu kucucuk anu kurang rang. Harita di lamping Gunung Tampomas beh kidul saeutik aya padepokan anu geus kasohor panglinggihan hiji pandita jujuluk katelah sang pandita Buana Mansur. Saha atuh anjeunna teh tayalian iwa tirakana kiwesesa anu kiwari geus pada ngabagawan. Jadi pandita nu jaksana jadi gunung pananggehan Balarea. Ngan ari kersana eyang Buana Mansur mah tisaprak papisah jeung raina oge atuh terus bebetah we di suku Gunung Tampomas. Bumen-bumen sakumaha biasana garwaan putraan malah ayeuna geus reuy ku putu. Para putrana atuh sumobar ka unggal tempat. Ngalumbar kanuturkeun jodona sewang-sewangan. Aya nu ngumbara kalimbangan, aya anu pindah ka Tanjung Sari, aya oge anu ngalas ka Tatarowetan, tug nepikeun ka Tegal jeung Cirebon. Ari anu jadi buah pokok nama putra bungsu anu istri kagungan deui putra istri hiji jujulukna Nyai Sekar Sakti ningrat nya kadinya tamplokna ilmu penemu jampe pamake ti eyangna teh. Ari sabab naon sabab kawas geus meunang ngatur-ngatur we para putra anu sejen mah teu kataji cenah ku ilmu penemu kitu. Terus we parindah pengumbaraan atuh dekat kekecelakaan ilmu tiramana. Tapi dasar geus kitu kuduna. Kudu we aya nu nuluykeun. Kudu aya anu nampak warisan. Di antarana putra putu anu sakitu seueurna teh ngan saurang anu tekun. Jeung soson-soson kada ngulik ilmu penemu ti eyangna. Nyatana Nyai Sekar Sakti ningrat teh nya kocap ning dina hiji mangsa. Ibuna Nyai Sekar Sakti harita dikadarkeun pondok yuswa.
Dipundut Gunung Agung dicana Gunung Kawasa mulih kajati mulang ka asal. Atuh Nyi Sekar Sakti jadi piatu. Ari ramana amitan kat pandita sajana teu keneangan kahirupan anyar cenah. Atuh cul we Nyi Sekar Sakti ningrat mah tetep tumetep jeung eyangna di padepokan. Nya ku eyangna diwarah ti bubudak. Dilatih ti leuletik. Kautamaan sinangulik pangarti nyiar pangabisa. Nungtut ilmu nambahan luang jeung pangalaman. Lain ngan ukur ngaji jeung salat, tapi oge lengkap jeung ilmu bela dirina. Sasat ngaji diri ngajah raga ngulik kalahiran jeung kabatinan. Hakikat makrifat lengkap diulik kabeh. Atuh teu matak heran, lamun dina nyincak yuswana 12 tahun. Nyai Sekar Sakti atuh geus nyong colang beda ti batur. Pangartina geus lain bantrak-bantrakeun di wewengkon eta mah. Boro-boro ning nu sarua pada rumaja putri dalah para jajaka anu saumur oge anu mapakan kana pangabisana. Nya ocap ning ieu carita dina hiji poe. Sang pandita Buana Mansur nyauran ka putuna bari jeung linggih di setengah hing bumi. Sila ipis bari jeung ngaleueut bangun nikmat. Geus. Radio bageud. Eyang aya piomongan. Kitu galendengna sang pandita Buana Mansur. Ragamang kana bokong segede puru. Anu dijieun tina awi. Mending geus leucir ragot ngaleueut bangun nikmat pisan. Sedengkeun harita Nyi Sekar Sakti ningrat nuju beberes di pangkeng. Kebat kebut tulap tilep brai jandela dibukakeun. Barasa cahaya sang surya nyaangan kamar. Sehat pikabetahin. Harana caleger. Barang ngadang aya nu panyaur. Gesat-gesut nemonan eyangna. Harempoi atuh nyeketan brek deku kok harita dan nu geulis harita tumaros. Pada aya pikir sanaon eyang? Cenah. Bari jeung mando estuning hormat tilawat ka sepuh. Teu wani cucungah. Kieu eta geus. Eyang teh aya picaritaeun. Kumaha? Geus sase? Ratos eyang. Da di dapur mah aya si bibi. Syukur atuh. Sok diuk di dinya tah seumeurna. Eyang teh arek ngomong rek nyarita. Sabab eyang aya sabeda rarasaan ieu teh. Becayang buru-buru ngomong ka hijab cu. Onyuk sumangga eyang. Bade aya pikir sanaon? Nyai Sekar Sakti harita radang heranen. Datara-tara tisasari eyang nabet sesauran kitu. Tapi anu ditaros antare pisan kopana padudan. Terus diketrukeun sungutna kana asbak. Ai sakarna buruluk bijil waladei didedetan deku pakomole. Terus diseungeut bari jeung dikenyot poropot disadang pikeun ka kemong-kemong we. Pipina teh serbung hasipna. Masta kana dangdak dengdek pandudan ditanggeui pok harita. Geus incuning eyang. Abdi eyang. Rengekeun si tengat. Eyang rek ngaguar hiji riwayat. Nepikeun amanat malah mandar bisa nambahan ilmu panemu hidup. Mangga eyang. Ayeuna hidup teh geus nincak rumaja putri. Muncuk manuk teh mah geus jangjangan. Geus bisa hiber sorangan. Kariniangan pangalaman. Dah, kulantaran kitu
Eyang teh perlu ngebrehkeun eusining batin kedalin rasa supaya kanyah wae ku hijab. Reg atuh kersaat jengan harita liren deui jegoh batu regot ngaleueut terus ngahulang heula. Salsena keur sasaurana teh tuning matak teu sabar sanjana mah lamun teu apal kana adat nama matak cengkel. Tapi atuh ari nyai Sekar Sakti mah harita teh Sekar Sakti ningrat geus ngamaklum deui manehna mah tetep mando nungguhan sabnaning sepuh. Geus Abdi Eyang. Hidup teh ayeuna mah geus masagi. Ilmu lahir ilmu batin geus sayagi. Malah nyaun rupa kabisa Eyang asana mah geus kirab totopong. Geus kirab totopong teu nyesa deui geus teu aya Indonesia. Tapi ari ilmu eta eueuh tungtungna. Kabisa atawa watesna beak soteh ilmu Eyang ilmu sejen mah balata kene. Dah kulantaran kitu geus nya ayeuna pisan waktuna. Eyang ngabudakeun ieu kecap. Tegasna ti Eyang mah geus beak ilmu teh. Daya nu nyesa. Oh gitu Eyang. Atuh salajengna kedah kumaha ari abdi Eyang? Kieu geus incuning Eyang. Ari manusia teh gumelar ka alam dunia boga tugas. Teu aya lian iwati ibadah teh. Ibadah ka Allah nu nyiptakeun alam dunia jeung Pangesina. Ngan dina ngajalankeun ibadah eta geus loba pisan halangan harunganana sarta loba anu ngagodanya. Kulantaran kitu geus jaga di akhir malah ti ayeuna geus karasa. Maksud Eyang? Ieu jelema teh bakal loba nu kagoda batan anu tagen dina tangtunganana. Tah. Di mana-mana jelema geus loba anu runtag, anu runtuh imanna, geus buyar benteng dirina, engke bakal loba anu berneangan panyalindungan, neangan pamuntangan. Pikeun atawa geus nyalametkeun dirina tina gogoda teh Eyang. Tuh bener. Cik kasaha maranehna rek minta tulung teh. Moal langsung ka Allah da marehna mah sesek poeke susut poekeun. Tangtu milihna teh kasasamaning malusa deui anu kumaranehna dianggap gagah sakti mandraguna luhur ilmu jembal panalarna. Cik saha nu bakal bisa nulungan. Caya deui iwa ti jelema-jelema anu daek kuruceuh kentel pejit ngulik pangarti ngalap pangabisa nungtut ilmu mikiran eusining diri ngejah raga nyatana anu resep ngaji resep tirakat jiwana salilana seukeut kanu maha kawasa wanoh ka Allah wawuh kajrina. Laras Eyang. Nu bisa kitu teh hangka. Sabab naon geuli sabab arang langka aya jelema kuat ku panggoda setan. Lolobanya mah mentingkeun kahirupan dunya nu sibatna pana. Atawa keuna kuruksak. Arang langka anu mikiran alam baka. Anu baka jadi bekal jaga di akhir.
Coba Bandungan ku hidup lebakan anu resep ku kumpul ditinggal kenyun jembatan nungku kumpul bawaun Maksud eyang teh kumaha eyang? nah masih kena nanyakeun atuh teh pan hidup oge geus ngarti jelema teh loba nu resep keneh ku kumpul harta bana jeung tibatan ngumpulkeun ilmu ari harta bana teh apana teh mah lain bawaeun tapi tinggalkeun eyang tu genying ya guys bae mah wajib bawa ngan saukur mawa boeh ge pemahanan anu hirup Leres eyang. sedangkeun ilmu mah geus apan bakal terus kabawa ka alam akhirat utamana pisan mah ilmu nu suci nu bisa nyalametkeun urang di dunia lan di akhirat apan langka jelema anu resep kumpul ilmu mah nya Nyumun kahartos kitu mah eyang. Salajengna kumaha eyang? kieu geus incunin eyang cuk pangrasa eyang mah hidup teh kaasup kana salah saurang jalma nu resep kumpul ilmu eyang ngarasa yakin sarta percaya kana jauhan Allah yen sing saha-saha anu bener-bener iman jeung takwa ka kami bakal disalametkeun di dunia jeung di akhiratna tah dumasa kana eta eyang boga anggapan yen engke di akhir bakal loba jelema nu nyalindung ka hidup Nah margina eyang sabab hidup dianggap mampu pigeunang tayungan maranehna mare pituduh nyaangan kanu poekeun jadi supaya teu kaisinan supaya teu kawalahan hidup teh ulah kagok-kagok jeung ulah kapalang sing bener-bener ngulik ilmu teh sing nepikeun kacacap supaya kapetik sari hasilna kaala rasa buahna jadi kudu tuluy nuntut ilmu kudu terus nyiar pangabisa ulah ngarasa cukup kudu geus aya ya itu geus kitu kamana abdi kedah nambihan pangabisa eyang? kelanan eyang rek rumahnya heula ka hidup cik kumaha cita-cita hidup jeung kahayang hidup teh nyaha boga karep pikeun nuluykeun atawa ngarasa cukup saur sang pandita nguji heula kana tekad Nyai Sekar Sakti sakedapan mah Nyai Sekar Sakti ngahulang lila kulila pok harita Kantenan naon abdi teh panasaran keneh eyang. Penasaran naon? Hayang nambihan pangarti, hayang nambahan pangabisa, ngawuwuh ilmu supados sampurna. Abdi teh hayang naraskeun ku guru, eyang. Syukur ai kitu mah, anaking. Nya eta pisan anu dipikahayang koeang we. Koeang arek dituduhan. Nyaha kamanya kuduna dina enggoning neangan ilmu panemu jampe pamake neangan ilmu anu suci nu mangpaat di dunia lan akhirat bragis gerana tarengulon di suku Gunung Karang aya sepuh anu linuhu aya kolot anu kahot nu ilmuna leuwih teang
Malah masih keneh kasebut kolot hidup teh. Daya beda najeng ka eyang cu. Kitu saur kersana Ki Buana Mansur. Sang pandita nu kawentar di Gunung Tampomas. Atuh meni curing hak ni Sekar Sakti tepo karita tumaros deui. Saha jenenganana eyang? Kumaha cu? Saha jenenganana? Oh, ngaranna kadalana teh Pandita Wisesa Leuwih. Pandita Wisesa Leuwih. Wisesa Leuwih. Lain ulayan eta teh. Da eta teh adi eyang. Ngan geus lila tetepung. Asa nama aya kana welasan tahun mah tetepung nage. Tapi parandene kitu ge ceuk pangrasa eyang mah. Hidup kene. Da memang umurna mah sahanapeun eyang teh. Itu saur kersana Pandita Ki Buana. Ngadangu kitu mah Nyi Sekar ningrat harita unggut-unggutan ujug-ujug breh kabayangkeun kumaha dadeg pangadegna Sang Pandita Wisesa Leuwih. Kumaha kaayaan di padepokanana muni geus hayang gara-gara gauk tepung, hayang gara-gara prakma santren nambahan luang jeung pangalaman. Ari kersana eyang Ki Buana alias Sang Pandita Buana Mansur. Harita teh eureun heula nyariosna. Nyalang heula nyeungeut deui padudan anu pareum dikenyot nebikeun ka kemong-kemong mesrebung haseupna mulek ka luhur. Da eta mah reungit peniting soyong ngadagadongkeun maneh ku mulekna eta haseup. Nyi Sekar Sakti ningrat-pok harita. Eyang, baru eyang teh kagungan kene saderek. Nah tebih-tebih teuing di mana Gunung Karang teh eyang? Kamana pernah na upami ti dieu ti padumukan urang? Bari ngomong kitu teh neuteup panasaran hayang geura-geura nyaho beunang Nyi Sekar Sakti teh. Geus Abdi yang ai hidup nyaboga atuh. Bisi hidup hayang nyaho Gunung Karang teh ayanya di daerah Banten. daerah mana? Daerah Banten. Di dieu mah nacar ngulon liumpang we maju ka kulon. Bari ulah poho tatanyakeun di jalan. Insyaallah. Engke ge moal burung aya nu nuduhkeun. Ku hoyong enggal mios eyang. Hoyong terang atuh Tatar Banten oge hoyong terang ke eyang Wisesa. Salaresna abdi teh lapar keneh ku ilmu, resep keneh ngulik pangarti pibeukeun hirup abdi. Saupami eyang parantos ngawidian mah insyaallah abdi teh bade mios. Sejak tumut kana duruk eyang. Nah ka daerah abdi mios eyang. Margi abdi oge gaduh cita-cita. Hayong janten jalmi anu berguna anu masagi ilmuna. Malah mandar tiasa mangpaat, tiasa ngabelaan balarea sareng diri abdi pribadi kana jalan kasayan eyang. Kitu ceuk Nyi Sekar Sakti. Nembungkeun yen nyaan lapar keneh ku ilmuna teh. Turta leber wawanen eueuh kasieun. Ngadangu atuh harita. Putuna kitu pok atuh kersana Ki Buana. Ya. Syukur geus ari kitu banyak. Malah teu kudu isuk teu kudu pageto ari hijab geus buleun pat niatan mah. Berateh ting indit ayeuna ge. Sabab naon? Sabab geus nitih kana wanci anu mustari geus ninggang kana mangsa anu utama. Cunduk waktu anu alus. Kitu tah geus. Mangga eyang. Nyaan tekadna kuat. Teneng ludeung taya kasieun. Pangaruh ilmu anu geus cukup, pangabisa anu geus loba, pangarti geus masagi. Harta keneh Nyai Sekar Sakti ningrat cungkreung cengkat bus ka kamarna. Maksudna mah sejak beberes cenah. Sang Pandita Buana Mansur marah mai bunga.
Manahna banglas atoh ningal ingkang putu anu sakitu pancegda dina pamadegan. Tenembongkeun sikep nu mangmang atawa was-was, bener-bener buleud tekad giling pikir aya kasieun jeung kahariwang. Ari Nyisekara Sakti harita tepak pikpak beberes sapuratina we. Barang-barang pusaka, buku-buku pakarang jeung paparabotan anu sakira diperlukeun dipuntel ku Lama Kideung. Pakaian-pakaian teu make pakaian istri tapi rap make kampret hideung, rap make pangsi hideung blegue lalaki, make totopong borong kos nangka. Teu beda kawas bendo dadakan, buuk buni katutupan. Teu jiga-jiga awewe ti kajauhan mah. Sarimsep teu tembong tanda-tanda wanoja. Estuning nyeples pisan ciga lalaki. Pangna mata kitu teh boga maksud jeung tujuan. Seukeut uteukna Nyisekara Sakti panjang sowangan yen di jalan geus pasti loba pibahayaeun. Utamana pisan mah datang ti para kaum lalaki atawa jalma-jalma anu sarakah teu boga sopan, bega-bega. Utamana pisan mah sok megatan di setengahing perjalanan. Upama aya mojang geus tangtu bakal diganggu mata krisi jeung mata singgah, bakal gejed salila di perjalanan. Ari make pakaian cara lalaki onaman, jigana bakal ngurangan saeutik-eutikeun moal kawas ka awewe teuing. Kitu perhitungan Nyisekara Sakti teh, sabab memang bakat ngacalakan jeung geus koloteun deui. Sanggeus kitu megap kana buntelan, terus dijingjing seleuneu atuh kapayunan eyangna berek calik kawas tadi we. Buntelan sok ditunda gigireun geus saged kari-kari bral miang atuh meuni colohok ke buana teh. Tapi akhirna mah nyeh at harita imut unggut-unggutan banget ku kayungyun. Pok karita Mang Dedi nguningakeun waktu cukup mangsa nyekapan. Cang permamirsa ya carita orang Tunda heula. Insyaallah bagian anu ka 50 genepna urang Bandungan dina mangsa tur acara anu sarua. Ujung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.